kuning gali jembar mana tos aya ciri anu mereuna singlarkeun rereget anu tegeuna tempatkeun dina hate anu lea ngedawidi sejak nata parahiangan tempat karuhun jadi pangbalikan mugia diraksa kuno maha kagungan jadi berkah karaharjaan gemah ripah repeh rapi hirup rukun silih asih sugih mukti harta ayah jadi ukti silih pikanya budayawan tandang makalan nata lembur nusingkur panyecingan jadi daya tempat penghimpunan rahayat pada bingan tayatan bingan kuning gali jembar mana tos aya ciri anu mereuna singlarkeun rereget anu tegeuna tempatkeun dina hate anu lea ngedawidi sejak nata parahiangan tempat karuhun jadi pangbalikan mugia diraksa kuno kagungan jadi berkah karaharjaan gemah lipah repeh rapi hirup rukun silih asih sugih mukti harta ayah jadi bukti silih pikanya
budayawan tandang makalangan nata lembur musim kur panyicingan jadi daya tempat pengimpungan rahayat pada bingah taya tanding